Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi anu mana tos masihan urang mangaribu-ribu kenikmatan di antarana nikmat iman, nikmat Islam sareng nikmat ihsan. Shalawat sinara salam mugia kacurang limpahkeun ka nabi urang, nabi akhir zaman, nabi junjungan alam nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna sareng urang salaku umatna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina kesempatan ieu urang jasa kembal di acara anu insyaallah kenging rahmat sareng barokah ti Allah subhanahu wa taala. Sareng keturunan ka Bapak Ibu sadaya anu tos biasa nyempetkeun hadir di acara ieu. Sateacana izinkeun sim kuring madag di dieu kanggo ngadugikeun sababaraha nasihat anu insyaallah maslahat kanggo urang sadayana. Shalawat kata eta tos teu asing disepil urang salaku umat Islam. Shalawat gaduh seueur manfaatna kanggo kahirupan urang di alam dunia atanapi kanggo engke bakal di akhirat. Sababaraha di antarana nyaeta ku shalawat hate urang tiasa leuwih tenang. Shalawat tiasa ngadeketkeun hubungan urang sareng Rasulullah, nambah cinta ka Rasulullah. Sareng ku barokahna shalawat hutang anu dipikagaduh ku urang tiasa lunas. Sareng masih seueur deui anu teu tiasa disebatan hiji-hiji. Shalawat mangrupikeun ibadah anu panggampilna. Teu aya syarat khusus kanggo ngalakonana. Nu penting urang umat Islam sarang yakin ka Allah, yakin ka Rasulullah. Tapi masih seueur oge umat muslim anu masih malas ngalakonan shalawat, padahal kacida gedena ganjaran anu bakal dipasihan. Bahkan kado anu paling endah ti manfaatna shalawat urang tiasa papendap sareng Rasulullah di alam mimpi atanapi langsung sekaligus di alam sadar urang sareng insyaallah di surgana Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Ku kituna ngadegna abdi dieu bade ngajak ka sadayana ieu urang seueur-seueurkeun shalawat ka Rasulullah. Mugi-mugi urang kalabat umatna anu kenging syafaat di yaumil akhir. Oke, amin ya rabbal alamin. Mung sakitu nu ku abdi tiasa didugikeun kirang langkungna hampura kasampurnaan dongkapna ti Allah ka kurangan dongkapna ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.